Din. Si jodoh kulung kudang sare. Ngaronda moal. Hayu, kalau disalin heula. Oh sok atuh, tong lila. Bari sakalian lamun aya opieun mah bawa keluar sugana nu amis-amis caplukeun di pos engke. Kalau dagoan. Eta dari buka lagi dinya teh. Dagoan. Euy, mana itu? Iya. Nih. Ngarasakeun teh. Harus naon? Tiris. Oh, siapa jodoh pakai baju bolangan. Leungeun bisa leungeun. Sia mah jodoh merokan ke pantai. Sia mah baju teh ningali sikon. Udah asa beda sih tirisna. Asli abang malam Jumat Kliwon mana? Semua ngomong teh ka mana wae sieun. Asli paling sieunan sakit mana. Terus ini tulis pisan Jit berani gitu wae sia nih. tuh teh caca ngerasa gentit teh. Kadang teu make cangcut. Cangcut. Sama sarwana si itu. Cuma jodoh pisan seteh. Ari huntu disalimutan, bari bobogaan teh dicangcutan. Sarwana. Hayu tuh orang ini tuh. Kalau mah ya setengah ieu pamung tengah hate urang teh. Nah, kunaon kitu teh sakeung mah kitu ya hate aing. Geus we atuh lah ngarondana di dieu teu kudu nguriling. Batur ge loba anu ngarondana di imah. Geus we atuh ngawangkung di dieu lah. Si jodoh kadengar urang rek ngawangkung rek mengheningkan cipta ari marane. Sok atuh heulaan. Tongkon naon maneh teh beban caritaeun. Urang aya bahan cerita. Rek kurang rek diobrolkeun. Sia teh rek ngadulayangan rek ngawangkung. Obrolkeun maksud urang teh salah saeutik teh. Sok bae lah. Naon? Tapi bae ceritana horor. Bae lah. Silahkan tah amparkeun. Jadi kieu heeh. Tuh bikin kamerinding kieu urang dulu rek ngobrolkeun ge. Lemah sahwat mana mah. Basa aya meureun 3 minggu ka tukang Urang teh gadang di warnet jeung si Mang Ejeb dah malahan mah sare si Mang Ejeb teh. Tidak. Can. Jam 2.30 urang inget jam 2.30. Udangkeun cek. Jeb. Ayo udang balik. Geus burit cek urang teh. Penting. Subuh. Heulah sekitar pokona jam 2.30. Udang gitu set ring set udang lempang dek deketin tangkalengkeng mah ulang tah si Mang Ejeb. Oh di ditu Heeh dek naon aya jang listrik naon ai kela euy urang dadak nyak ieu cenah bulu bulu naon nya bulu punduk cenah nya bulu nu lain cenah asa sieun jurig urang cenah urang teh dibalikeun deui sieun ku jurig tato we loba punya sekali ka tato hungkul aja kan tato we hungkul aja aing teh saya ini pirani ge jurig nanaon mah urang lempang set lempang dak hareupeun warung deket tiang listrik apa Jopon itu ieu nu deket teh teneng teneng tah naon tah
pas ngaliwat deketan yang listrik kresek kamu tuh Bau bangke. naon bau bangkut kieu Nyari horor di bau bangke. dodok Si jodok tah itu cepat. iya itu Si itu tah siksa. Jodok sia. Kolot. lewas sugan teh aroma Asal mah. lemah bau Bau. ya orang terjolimi Ya oke. tuh ikeun Terus kena. belah mana bita belah mana Kresek. kresek tah pas cek si Mang Ejeb teh kresek cek urang teh ngomong nah teh Jeb cek Mang Ejeb teh ucing meureun cek urang teh curig meureun teh ucing curig eta kan ngobrol kitu ujug-ujug mah ayo wes ya nyalakeun nyurig nyawa aing mah keur WA-an jeung si My Love Kunti si jodok eta teh pocong keur WA-an anjir sih urang barang ningali eta piretik anjir lompat satarikna ditukangan mah si Mang Ejeb ngobrol we anteng dipocong heueuh aneh tekung si Lila sadar curi lompat maton yang orang ya teman Jerry asli gila paling Eta serem anjir pengalaman naon deui. tah gitu cerita teh anjir ciening geus we lain deui eta Mana sekali opieun tadi lain rek mawa. tuh di mah nyoba Urang baheulanya. coba jeung ieu jeung kursi lah kanggo manghakan aya deui carita teh sia eta mah pas ieu mah beja nah heueuh bejana Beja. cek meja beja na teh saha basa eta teh si Mang Ejeb keneh kitu mun teu salah mah anjir Aing mau. Di mana? Aing begadar bis kuat. ayo balik ayo ah